proses hirup bagja dunia akhirat teh ngaliwatan 7 tahap. Nu kahiji hayang bener. Mun jalma can hayang bener jauh keneh kana bener. Salah ge geus hayang bener mah mimiti bener. Bener kan? Salat salah tapi dah yang bener aing. Ya mah bener encan hayang teu. Atuh hayang-hayang atuh. Kunaon sia teu ngaji? Heuh hayang ngaji mangan suku nyeri teu bisa leumpang. Ingat kana ngaji eta hayang bener. Hayang ngaji teu aing teh yang kunaon nyeri suku salah itu. Atuh nyeri suku ge hayang-hayang atuh. Hate nu salah dibenerkeun kan. Ta eta jalma teu ngurus hate, nu teu saralemet teh hirup teh kan, nu teu ngurus hate. Gitu. Ayeuna mah tinggal wih ngaos ti dieu teh tanya. Hate ari maneh hayang bener teu? Tah tanya gitu ku urang. Lamun hayang bener itu berusaha. Jalma anu nu hayang bener bari usaha tah eta hayang bener. Tapi hayang bener ngan teu usaha bohong benerna. Nya. Tapi teu usaha hayang bener. Kos ka Mekah hayang tapi teu renyeng celengan. Kiraha initna sapoe 100 juta ge pake meuli sawah kabeh, pake meuli mobil kabeh, pake udud kabeh. Kiraha ka Mekahna. Boga 10.000 ge nyeng celengan, 5.000 keur ka Mekah. Dah hayang nya ka Mekah. Kakara 200.000 maot. Nu geus sayang muga-muga ku Allah dicatat.